Sing barada geuleuh materi dijual ya. Bos, kenaon dia teh? Menurut ruas gitu sih mah. Yo, aing keur joget. Apaan kadeuleu aing teh keur nganggon sapi sia teh panglima. Bet biasa bos, ngobrol mah mending jeung urat. Ya, aya teh sapi teh arek dijual. Nya arek atuh engke lebaran haji ya. Naon sih mun nanya-nanya kos arek meuli wae sia mah. Nah, arek atuh bos, masuk mentang-mentang saya budak leutik. Masalah duit mah banyak saya mah. Yo, bisa-bisa ieu kabeh ek dibeli sok ek sabarahaeun. Tuk juga huus sama obrol-obrol teh panglima. Bet ieu mah ek dibeli yo kurangan bos. Ulah sok mentang-mentang saya budak leutik, sok anu kieu mah masalah kecil. Ibu siap panglima ngobrol mun itu di wangku. Geus lah ganeng lah. Geus ka ditu init aing rudet ngabudah wae. Yo, engke deui boga budak teh ulah sok diumbar, apal boga budak teh beda ti batur mah dah. Aing udah Pira poe kudu aing dicangcang mah kumaha sih? Bantuan we neangan aya nu wayahna. karasapan koko tetengan capek neangan budak eta. Itu tuh budak keur gawe naon, Mak? Oh, jang. Nanti yang Mak.